اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu fi fadilatil adhan. Dina kitab Lubabul Hadis bab anu kadalapan, Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala bakal nyeriuskeun tentang keutamaan adzan. An Jabirin radhiyallahu anhu, katampi cariosan ti Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, kantos nyarios ka Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, saur Kangjeng Nabi, idza adzanta fatarassa, wahai Bilal, di mana-mana anjeun adzan, fatarassa, maka anjeun kudu ngalepaskeun suara anjeun, maksudna dengan suara anu lantang, anu tarik, anu jelas. Wa idza aqamta, sareng di mana-mana anjeun iqamah, qomat, fahriz, maka anjeun kudu nahan suara anjeun. Hartosna kudu ngalaunkeun suara, asal kadengin bae ka jalma nu aya di jero masjid. Waj'al baina adzanika wa iqamatika, sareng jantenkeun ku anjeun jarak antara adzan anjeun sareng iqamat anjeun, qadra ma yafrugul akilu min aklihi, saukuran selesaina jalma anu tuang tina tuangna. Janten numutkeun ieu hadis, jarak antara adzan sareng iqamah teh saukuran jelema selesai tina makanna. Ngan makanna lain makan versi paidik. Hari paidik mah teu daharna lila, bisa setengah jam paidik mah, can ngerokok, can cuci mulut, sajam we pokona mah. Lila teuing. Bisa malapur atuh jamaahna. Kesel nungguan imamna teu datang wae. Rawahu Turmudziyu, ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Turmudzi, wa dha'afahu, sareng Imam Turmudzi ngadhaifkeun ieu hadis. Kumargi ieu hadis dianggap dhaif, janten teu tiasa dijadikeun dalil bahwa jarak antara adzan sareng iqamah teh harus seukuran jalmi selesai tina tuangna. Tidak ada aturan yang tetap antara jarak adzan sareng jarak iqamah. Ieu mah tinggal disesuaikeun wae dengan situasi dan kondisi para jamaah di masjid atanapi di musolah masing-masing. Lila teuing jaulah, kesel batur oge komo waktu lohor mah. Masih keneh banyak saudara-saudara urang anu nuju damel di pabrik, damel di mana wae lah. Kan waktu sakitu teh dibagi-bagi, pikeun istirahat, pikeun tuang, pikeun ngopi dan lain sebagainya. Jadi dipalebah dieu ge takmir masjid maupun imam harus bijaksana ningali kondisi masyarakat sekitar. Ya, atuh sedang-sedang nama 5 menit sampai 10 menit lah jarak antara adzan sareng iqamah teh. Wa an Anas bin Malikin qala, sareng katampi cariosan ti Sayyidina Anas ibni Malik, beliau parantos ngadauh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa saur Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadauh,
la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamati. Moal ditolak doa di antara adzan sareng iqamah. Doa anu dipanjatkeun ku seorang hamba di antara adzan sareng iqamah bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan tentuna harus memenuhi syaratna. Salah satu syarat hayang diterima doa teh, salah satu syarat hayang diijabah doa teh nyaeta perut urang, patuangan urang kudu bersih tina perkara anu haram, malahan kudu bersih tina perkara anu subhat. Iyalah salah satu penyebab terhalangna doa-doa urang. Dina patuangan urang mungkin terdapat makanan anu haram atanapi subhat. Al-babut tasi'u fi fadilati sholatil jama'ati. Sareng ari bab anu kasalapan tina kitab Lubabul Hadis. Imam As-Suyuti bakal nyarioskeun hadis-hadis anu berkenaan tentang keutamaan salat berjamaah. An Abi Hurairah qala katampi ieu cariosan ti Sayyidina Abi Hurairah, beliau ngadauh atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Saur Abi Hurairah, suatu ketika pernah aya anu dongkap ka Kangjeng Nabi hiji pameget anu teu tiasa ningali. Faqala ya Rasulullah, teras ieu pameget anu teu tiasa ningali teh nyarios ka Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, kaula teh pan teu tiasa ningali sareng kaula teh teu gaduh seorang penuntun, tegaduh anu nuyun anu tiasa nuntun abdi ka masjid pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Abdi nyuhunkeun keringanan mun ceuk urang supaya abdi ngalaksanakeun salat teh di rumah wae, teu kudu berjamaah. Pan abdi mah teu tiasa ningali mana tegaduh anu nuyun ka masjid. Nguping cariosan seperti kitu, farahhasalahu, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masihan keringanan ka eta pameget teh. Pami ceuk urang nama meureun nya atuh wios, ari salira teu tiasa ningali mah terus salira teu aya anu nuyun ka masjid mah atuh wios salat di bumi wae, teu kudu berjamaah di masjid. Leos we ieu pameget teh berangkat deui ngantunkeun Kangjeng Nabi. Falamma walla da'ahu, akan tetapina sawaktos ieu pameget anu teu tiasa ningali teh ngaleos ngantunkeun Kangjeng Nabi. Terus Kangjeng Nabi manggil ka eta pameget teh. Faqala, teras nyarios Kangjeng Nabi, hal tasma'un nida'a bis shalat. Wahai pameget, naha anjeun nguping kana panggilan adzan pikeun ngalaksanakeun salat? Qala, saur eta pameget, naam, sumuhun ya Rasulullah, ari cepil manguping kana suara adzan anu memanggil kana salat. Ngan ieu pan abdi teh socana teu tiasa ningali jabat teu aya anu nungtun. Qala, saur Kangjeng Nabi, fa'ajibhu, upami anjeun nguping kana suara adzan anu ngajak anjeun pikeun ngalaksanakeun salat, maka anjeun kudu memenuhi panggilan adzan. Masya Allah, ialah ku penting-pentingna salat berjamaah. Sekalipun dalam keadaan tidak bisa melihat,
tapi celi masih keneh bisa ngadenge kana adan, maka urang kudu memenuhi ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid. Ari pameget mah beda sareng istri mah. Ari urang kumaha teu ayeuna lolobana panon masih keneh molotot bengras nempokna naon oge, celi masih keneh melongpong tong boros suara adan sapeker aya jelema ngaharewos oge kadenge kene, tapi loba anu teu daek ngalaksanakeun salat di masjid. Rek kumaha engke mempertanggungjawabkeun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah Kangjeng Nabi masih keneh mengakui umatna anu teu daek berjamaah di masjid, sedangkan masjid jeung imahna teh masih keneh rapet, malahan mah tinggal ngajol doang, tapi salat berjamaah loba nu embung. Masyaallah. Rawahu Muslimun, ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Muslim. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan kakiatan sareng sing dipasihan istiqomah ku Allah Subhanahu wa taala supaya tiasa ngajalankeun salat berjamaah 5 waktu di masjid sasarengan sareng saudara-saudara muslim urang anu sanesna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.